Sampurasun. Abdi Gadiza Salsabila Kurnia Sareng abdi Najia Hasnasya bade ngalakukeun tugas ASTS Bahasa Sunda penata acara. Wilujeng enjing warga RT 2 RW 4 Kampung Rancabogo. Sekompak atuh. Wilujeng enjing. Turnohon. Bapak Ketua RT sareng RW nu kusim kuring dipika hormat, para warga nu kusim kuring dipi hormat sareng dipika deudeuh. Kahiji, hayu orang syukuran ka Gusti Allah nu parantos ngareongkeun urang di hari kamardikaan ieu. Oge salawat sareng salam muga dilimpahkeun salawasna ka junjunan urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawarga, sahabat, ulama, sareng urang salaku umatna. Amin. Hadirin, alhamdulillah urang sedena tos tepang deui dina acara tahunan dina raraga memperingati Hari Kemerdekaan NKRI. Acara ieu bisa kalaksanakeun ku sabab jasa-jasa kabeh pihak, bawa ketua RT sareng RW, ibu-ibu majelis taklim, para pemuda, jeung kabeh warga. Hatur nuhun parantos berpartisipasi. Hadirin, nepangkeun bisi aya nu teu acan terang nami abdi teh Najia Sareng abdi Gadiza, Abdi sareng Gadiza teh MC dinten ayeuna nu bakal mimpin seluruh rangkaian acara. Naon wae cenah rangkaian acaranana? Kedap wong sebatkeun. Rangkaian acara Kamardikaan Indonesia di RT 2 RW 4 Kampung Rancabogo nya eta. nu kahiji aya bubuka, nu kadua aya upacara bendera, nu katilu aya hiburan, Nu kaopat lomba-lomba, nu kalima pangumuman pemenang, nu kagenep penutupan. tah eta runtuyan acarana. Katingali sakedik tapi insyaallah nepi ka sore mah ieu acara teh. Hayu atuh urang mulai jeung buka ieu acara ku alasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna upacara bendera bakal diserahkan ke petugas. Hatur nuhun ka petugas upacara anu parantos ngibarkeun bendera di upacara ayeuna. Salajengna urang rebet ka sesi hiburan sareng lomba-lomba. Pagi atau sore hayu atuh geura umumkeun pemenangna. Tah kitu cenah kangge dinten ayeuna teh. Kumaha resep teu? Resepnya Si ngahibur kasadayana. Hatur nuhun nu tos ngarencangan ti bubuka nepi ka ayeuna. Urang diantos deui acara nu kieu di taun payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.